cek anu dikanarakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti kusaha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi dikanarakakeun kumaha aing wae Gusti pan kitu amat we atuh kumaha aing wae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya na ngaji bae nang nang aing ajunya na boga harta daek sodako nang nang aing aju ku ari di ka sorga keun nang nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cakenan tetep abdi nungtu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah jabalaina ge meunang ti Allah dicontohan gering urang gering menang saha menang Allah aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage pae dokter nage cenah dukun nage modal lain pae deui nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala urang dibere musibah fakir nang saha menang Allah nu ngaleungitkeun fakir ku ari urang jadi sugih nang saha nang Allah nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi iya lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang nah bahaya engke di akhirat nananjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim Masya Allah nemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna menang Allah tah kuari diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah geringkeun nang Allah sageurkeun deui nang Allah kuari sugikeun nang Allah cabut ku aing hartana susah nang Allah begitu susah cabut deui kasusahana sugikeun deui menang Allah takir ngaji mah takir ngaji bener Masya Allah bener mulai ku ari praktek boga modal dia 10 juta dek ngawarung sanggeus ngawarung beres dipinuhan warung leuleutik kanan 10 juta saminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah eueuh aya nu nganasehatan lah tumang jeneng Allah menang Allah sampai aing rugi eueuh nyingkir Allah di hatena teh bari beres sekolah gawe ka pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ka Cingu taha kuari aduh cekeun leutik aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa benang 2 bulan katiluna aing si terus moal urang tetep bae berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena begitu datang ke waktuna akan dipilih sebagian akan dikeluarkan sebagian lagi akan ditetapkan alhamdulillah cenah aing ku Allah ya waduh diberi tetap aing manuhun Gusti Allah lempeng teh jelema teh lempeng tapi pikiranana barang nu dikaluarkeun suara jasa sial jasa aing nasib aing jazakeun aing kok kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah
teh nyebut kos kitu teh berarti iman na ipis jasa. Kudu kumaha tuh? Begitu urang dak dikaluarkeun. Alhamdulillah. Urang je alhamdulillah nasib ti Allah detik ieu aing kudu kaluar. Ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan. Aya eueuh teh nu ngomong kitu. Kakarak dirinya doang geus katara. Kaya wawan jasa. Tah eta praktek teh nu hese ge masyaallah. Urang kuari diomongan ku kolot. Cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya. Ai kitu aya naon, Bah? Apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sialah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha karituna mah kumaha sia bae. Abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh. Bah, hideung teh mah. Eta teh kurang hebat teh jelema teh. Iman kurang. Kuduna kumaha kieu Bah? Atuh ai kula mah atuh sapira anak Abah lah atuh ai Abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung, deuk beke, deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae. Belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka Abah geus kumaha cak Abah bae. Tah eta nu hebat mah. Baduh cak kolotna anak aing luar biasa. Ku kolot bae ge, ku kolot di alam atuh ka Allah. Coba tah hese jasa neangan anak model kos itu. Sejasa malah mah batu kira-kira bae moal anakan kula bae deuh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh tah ngagulak-ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yansaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta. Begitu terus dagangna meunang setahun masyaallah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskeun ku Ki Zaid teh 2 tahun jadi 200 juta bahkan ka ditu nama geus ratusan juta. Menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 1/2 miliar nang saha menang Allah. Atuh kabeh gaul teu kafir ge heueuhan. Kafir ge atuh kobong urang. Islam iman ngadenge ka kitab urang, kitab Allah anu dibikeun ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca urang atuh pasti teu heueuhan kumaha? Pasti menang 500 juta anak di opnam di husada insani beak 150 juta cekiranya teh atuh alhamdulillah bae sih hari ngomongnya majikan atuh emang atuh harta mah tatalang harga ieu nya tatalang raga ieu geus masalah kabari kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah maha kawasa cek nya teh ngabeakeun kumaha bae tapi karena ngalamun deui kieu jeung kelik sial jasa saminggu 150 juta ku sial-sial ting ke dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak duit itu 150 tetehna di sesar masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengeueuhan bae nya sial amat ya geus beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui nya dina kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je ari tadi mah tak keur naik teh tak keur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus eta sana ngeunaheun jajakeun dagang blok atuh urang mere pakeun misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aju kitu lebaran ngareunaheun bagus teh lempeng tang ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta aku sial teh cek isi kudu jadi kos kieu iman
keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkeun lagi atuh menang Allah ngan carana bae ku Allah tah mah ku ieu atuh ngan ku Allah bae eta muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu nu anta ge wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin aku cobaan balain kabarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sifalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu keneh wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir tina fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener kaluar ti majelis ditajong goblok ka batu teu deuleuh beureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cek batu teh puguai mah tiba heula ge teu neuleuh sian buta cek batu cikene masyaallah madak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu beunang can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge can haji can sampurna deuk nyampurnakeun nu sejen teu sah salat sunah mah lamun nyana masih kene can sampurna hirupna boga kene kudu aneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kaseh alhamdulillah dibere irung manjung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakieu teh iki teuing ya aing ieu Allah aduh ieu sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah pan atuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu geus dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kalau banu kieu si itu keur ieu kawin jeung nu geulis kudu dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae korenganan masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing tas di mana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomong ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep
aing ganti baju teh atuh enggak teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kena jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta maunya 1 juta bere deui 2 juta ya paya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaan tapi bareng boga pamajikan ieu deuk ka mana Kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hati aing tidak berdaya begitu mantes ti mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan di papa ku jana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaan dieu kajunyana di sisi di dieu bangona amun kaulah yang minum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangahihidan ka aing teh ya Allah ya Robi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta bagus balik ka pribadi kita mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis yang sakadar cangkang doang orang hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu sholat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus suganti arek mandi orang rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese meunangan ayo ke mana makanan nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap kholi urang bisa sabar tapi lamun masih kemana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae juga ngaleos kula ge teh diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih kemana kalabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh ka salaki kasep teu sabaraha tapi bagirna luar biasa Masya Allah pamajikan dedede ka salaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian koko mah ge azan boga nu anyar ieu mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah Kak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ye angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hate pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia acara mah kus MZ bae teu kira bener coba tah teu bisa kuna sehat bae teu bisa tah eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin tuh naon eta iyalah teh inget kabeh meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maut keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana
wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kumaha uninga kana zahirna bae tuh nu samar ti Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah en fuk cek urang ngaran tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang ngaran atuh kos kitu ila ayeuna ilen tori ilen haj naon ilen teh ila ayeuna tah kitu. Ayo urang mah biasa di madrasah teh ya. Man ismuka? Ismi Soleh. Apa itu? Tinggalin lompat kurang Arab tuh kos gitu. Fen, di mana? Ilen, kitu bae urang Arab mah. Tah ieu fuk teh lu tat handap, padahal mah tat handap. Tah eta teh urang dedengian kos kitu teh tah sapoe 2 poe 3 poe saminggu oh paham. Itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaranna. Dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha? Kos urang di Mekah dididik ku lingkunganna. Nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat. Di dia tilok berjamaah di ditu mah lompat cenah hayang berjamaah. Eta kok dididik ku lingkungan. Lingkungan eta paling nomor 1 ngadidik karakter manusia. Geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah mah. Hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek jadi teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa. Nu mantap kita orang-orang luhur mah, orang-orang intelek, ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih. Teman kamu siapa? Si anu. Jangan. Si anu aja. Eta teh naon sebabna? Lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh. Tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu. Tapi urang babarengan jeung tukang salat, urang teh minimal neuleukeun nyana. Neuleukeun nyana, kebel-kebel. Urang babarengan jeung ahli fikih, kebel-kebel hafal fikih. Babarengan jeung ahli nahwu, kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah. Babarengan jeung ahli Allah, makrifat lalaunan jadinya ho ner. Lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu. Tanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor 1. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun. Atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede. Anu timbul teh kos kitu. Arep endi sira? Tadi ge kos kitu nu bijilna. Atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris kan geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris. Atawa dididik khusus di pendidikan English studies. Geus kadar itu tah. Nah, iyalah pendidikan lingkungan. Tah, awas. Wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa. Moal aya nu bisa ngerekeun jeung ngapaskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa. Kaluhuranana fauqa ibadi keur nyaritakeun fauqa. Lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa teteta. Nu mana tuh tiung berem tuh nu di luhur tuh. Ija heuh luhureunna nya heuh fauqa. Fauqa eta. Eta tah tuh di hadapan tah ngaranna. Tat handapeunana. Oh, eta bahasa Arab. Eta mah ngaranna fauqa makaniah. Aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu. Naon ngaranna manziliyah? Jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat. Ari sia nyaon teh kasar witi nyaho. Ari kasar niti atuh nyaho. Cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah. Po sarwiti mah tuluhureunana. Eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti.
luhureun tina geulisna berarti tah kagelis apa kok kana tah kok kana mun tanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti woh sarwiti mah fu fu kana luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waktu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakan Allahumma ya qadiyal hajat kalau luhureun dibahas fauqa teh wal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngabahas fauqa bae ge wal geus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka dieu jurusana aslina fauqa mah aslina makanya geus digunakeun keluar makanya engke bakalna jadi majas panjang deui tang ngaji kos kitu teh atuh kula kitu bisa emang ngajalanan bae majas ngajalanan kos kitu teh ese teh ngaji teh tah ieu tak deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol siap bahaya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak moal kaudag ieu mah hese jasa ieu kaji fauqa bae hese fauqa geus banding ulah dia aja cek ulah mah uyang teh mah budak-budak bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh isaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hambana kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal cekel di mana tuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia ta Allah anu ngicipkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleun nu make kiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain samarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh eueuh nu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu neulekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah eueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana rakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat nang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cak pejabat teh nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka
cek anu dikanarakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi dikanarakakeun kumaha aing wae Gusti pan kitu amat we itu kumaha aing wae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sodako nang sanang aing aju ku hari dikasorgakeun nang sanang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cakeun tetep abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun ge tetap abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ieu teu adil lementak di dieu diberean wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksana na Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga di bawah tinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nuntut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon aju abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat kon pabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ke alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macam-macam sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikeun kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu maelu wah aya deui maelu deui parah ti ngajeding teh mah teh sia teu maelu tah teu ngajeding teu maelu sia pada eta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu maelu teh merenang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia eta Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab nyaho
nyawa sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia aja sia orang Indonesia aya wali sangat nyaho aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya aju arasub Golkar lain wae eta nama kerebekeun aing tah mah batur sia keuleuh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun tah sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia terus kan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-bunga ka neraka ye si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masyaallah pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweanan nang saha milihna Gusti nang saha milihna nang abdi tah eta kekekecan ka hati Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha pita mah tamah we teh mah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus tak udah itu Kang Jon terus Jon ulah datang ke eleksi nabi gak lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pan nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek yana teh malam Senin mbong malam Minggu mbong aing ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti kan pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si neraka ai si hitungeuna henti is di neraka kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna ta eta ta jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampaikeun ka Rasul aing pan aing nyampaikeun ka wali aing pan aing nyampaikeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dawai dayah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia tah kartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh sia aju nongton si ting ting ngigel na Gusti muter Allah batan inul iya ta siksaeun teh ta eta nu ngertegeun zina
sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel non gara Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira temu orang Bitung jeung orang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus semua di dinya teh rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggasa berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagaweana mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg geus kitu can kaharti Gusti supaya kahartiin ku si Jepri Joni cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana di hareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia ye al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tu sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasakan sia salah ngagudakeunana aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang jager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager aju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan gue sia kajawan hayang cager kan tuh siap berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna urang ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuhan-bubuhan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lompat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha urang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana raka berarti kumaha Gusti bae kakarek sakitu doa ge aing teh al khabir cek Gusti Allah makanya aing ka jero batin sia golek-golek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge henteu sambarangan rapi
aju sia tiapan deka undangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teh diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandek naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diterus ulah dibuka ke heula can anggeus sia ka aing demo ku aing teh dianggeuskeun sia dek dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran nu sejen ge bakal jarua jeung sia kieu waktu siap menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh aidana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun nama ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M nggak bisa Pak pokoknya Pak tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 senti yang lain-lainnya nggak tahu 3 senti juga juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M melaksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah oh iya udah transaksi set pan aing teh nya hojak Gusti Allah pan aing al khabiru eta nu 1 miliar dikawanakeun Gusti pan Gusti ge obir tuku bagus di bae eta kerebakeun aing tah eta Gusti nu 1 miliar kawana tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu yeun jalan ge pan sia pimpro abdi ge ditekan di luhur Pak pepak Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI keur carita Bank Senturi keur carita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangani oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan lah bukan wae internasional 5 urusanana pas kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khabiru ya sia kiai kan kunaon sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain deuk ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang masur sia teh hayang disasalamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia ku ari mah dikasorgakeun ngan lewat jahanam lah tuh manya Gusti sabira sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia meta ka makhluk aing sikaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir inggis dikorek kabeh ka jerokna siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu ka balaraja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan enggak satu Gusti izin lek naon eta sia Gusti mah nyaho nganjang kan eja di situ aja kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teh dimarahan sakitu kitu kawin marah bae kok momon kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah
make baju maksudna kanyahoan, make samping maksudna kanyahoan, boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan, meuli motor maksud kanyahoan, persis okos sakumaha tadi. Urang ka warung meuli obat, urang ka dokter meuli obat, kanyahoan ku Gusti Allah. Sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh, sia nu manta ka tukang urut teh pan sia hayang cager sia teh. Tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun, sia teh pan ngaji ka Cilongok, sia teh pan hayang bener nyahoeun. Nyahoeun, oh kabeh ge muhun cakal henteu itu mah. Kunaon? Pusia mah SMS-an bobogohan. Nyahoeun Gusti Allah. Cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan nya dek meuli kutang heuh. Macem-macem, campur-campur. Atuh sabodo bae eta mah. Nyanggakeun ka Gusti Allah. Anu neuk ngaji mulus Allah uninga Al-Khabir. Anu ngan sakadar teu kayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah Al-Khabir. Aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh Al-Khabir. Aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung Al-Khabir. Aya anu neuk balanja bae, aya anu neuk dagang bae, aya anu neuk neuleuan bae. Mana ieu sendalna nu bagus. Atuh Allah Al-Khabir janggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameunang ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah. Urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah. Beres geus komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu. Ya heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu. Tah kuduna mah kitu aya si hayang mah tah los. Mantep jasa ieu mah lain. Oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing. Sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing. Tah ieu lah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah. Lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa. Ketika orang dibere sehat, jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing diobatan ku kumaha ge ayo aya gering mah tu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah. Ah endek aya diobatan mah syariat ja urang mah makom syariat. Mangga henteu salah henteu. Ngan kabeh ge lain ku obat ulah tatagenan ka obat. Tetep tatageunana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya. Tetep tatageunana meunang Allah syariatna ngawarung. Tetep tatageunana ka Allah syariatna dagang. Tetep tatageunana ka Allah syariatna digawe. Tetep meunang Allah tatageunana ka Allah syariatna bisnis. Pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna. Karak rada salam. Rada keneh teh encan masih keneh encan rada doang. Tapi lamun geus luhur pangkat bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik. Tuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna mah meunang Allah. Hakikatna mah meunang Allah kabeh ge geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui eta mah kadituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja. Lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae, ngajina tetep takrib bae, ngajina tetep bae masih kena Fathul Muin Fathul Wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud. Kadang-kadang nyana ge hasud atuh. Nyana na hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene. Teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria. Encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung dimuraqabahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai. Lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak urang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan meunang saha eta teh meunang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa neuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tak kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai. Mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam. Lamun ditanya aya tahu aya,
lamun ditanya belah mana wallahu alam nu penting aya eta mangan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat teu nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali tidinya lah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teh kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleu mah di dunia leuleumpangan horenganan airohna mah geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina jembatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah eueuh nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah wa iyam saska bikhairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah fala rada li fadli cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani alima wala mu'ti alima wala radda atuh eta teh nu kurang dibahas teh lamani alima atau eta moal aya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala mu'ti alima mana eta moal aya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala radda lima qadaita moal aya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge lawan sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu mentek ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh jadi riwayatkeun ti Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas kunturo di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul Pakola li ngabonceng umurnya kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam bocah oh ya bunda ya anak king ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teh mun diurukan beberapa kalimah nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun. Aqul tu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana. Pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka. Jaga ku maneh Allah bakal ngajaga ka anjeun. Ihfazillah tajidhu amamak. Ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari. Maksud amamak teh engke geus maot. Atawa di dunia keneh geus karasa aya na Gusti Allah karasa jasa deket na Gusti Allah karasa babarengan na Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidhu amamak teh bakal kapanggih di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang dek ka Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ye datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ka mana ye ka Padalarang jauh kene Bandung tereh kitu kan kabeh ge datang ka Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk pae ka ditu ka akhirat tah ku ari teh ditanya jauh kene ye akhirat jauh sebab ye keur di Karawang geus deket apa jauh ye jauh kene sebab kurang kakarake balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga ku ari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun ku ari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allahna tuh
cek Ibnu Abbas nuhun Gusti tarab ilallah ibadah maneh ka Allah perroho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas aya di urang tarab ilallah pake dedeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah ketika urang susah ketika urang gering Allah bakal mere ka urang rahmat lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat dakwah urang teh salat urang teh tahajud urang teh dak bae kuari gering sidah ngaranna urang pasti hamuriring hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain ku ari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah ku ari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud ku ari rintihan sia kadenge jak kamari ge sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok ke zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dah gering Gusti cek bahasa urangna cek somprana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing teh maja kamari mah tilok ka aing tilok Allahan pan kuari Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehan anak kamari mah panjana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allahan da aing mah ngadenge Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti urang mana ciku papaingan urusan los Gusti malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh ieu pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kamari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kamari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tulunglah ka Allah pokok capal kolam bima huwa kainun isberes kolam geus teh dituliskeun deui kolam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayadruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadarakeun kanjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek kanjeun Nabi anu henteu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh dikodokna moal mampu dek dibunuh ku seratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh maneh anana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen ku kumaha waj'alillahu amal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna fi sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah derajat urang teh ku Gusti Allah Masya Allah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir idza aradta duhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah padahul sok asup pokot nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika
wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate. Mantap jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa da'inna karasa jeung Allah. Mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah. Mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falakashifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Tilu kali pada maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Eta lah doana lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoa ieuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sekali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu. Begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun tuan guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasup kali. Delekeun ku mana. Aya ke 10 kali. Kebelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka. Wala haula wala quwata tu. Kasubkeun ka jero sana. Ya. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Lamun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari. Asupkeun ka dieu. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil azim. Tah mas sakopea. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu Gusti kabungahan wa ilaikal mustaqab bebeja dengan ka Gusti wungkul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti wungkul tempat pepentaan minta tulung jeung sajabana. Abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akur jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu bada maghrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler
tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mande ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyangakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin geus sakali deui wayahna ba'da maghrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu mentak cak kiai nu deukeut sarua osok-osok nama lah cina cekin lah itu meningkat kan itu baik kiai diijazahkan atuh minggu hareup insya Allah doa na etang ke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah nurut ka Kangjeng Rasulullah tawakal ka Gusti Allah bisa cinta ka Gusti Allah ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah ahli tawakal ahli yakin ngahiji orang di surga Allah subhanahu wa ta'ala bibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad.